Tah bahasa tiheula deui namanya sabara bulan ka tukang kungsi urang ge sarua. Hari teh urang teh keur ngagipig asup angin gitu nya teu kuat itu hayang dikerok gitu. Eueuh sasaha di mah teh si Iroh eueuh urang geus sasaha tinggal sorangan. Duh kumaha cenah maksakeun we indit ka ieu ka puskesmas ka dokter. Barang nepi ka ditu bejakeun ku urang teh ngadon dicarekan urang ge. Dicarekan teu kaharti padahal urang salah naon kitu nya urang ngan saukur ngomong kieu. Dokter ceuk teh punten lah abi pangerokeun kitu nya abi lebet angin da urang sapa urang asup angin gitu nya. Padahal urang teh koinna dibere nya koin 100 nya. Terus minyakna dibere urang teh tinggal ngerok hungkul. Ngambek dokter. Teu kaharti. Padahal manehna teu kudu meriksa da geus apa eta asup angin obatna eta. Dokter